Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngelajengkeun cumarios siwareng dina bagian katilunya para mitra. Ku kituna langkung ti payun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring. Etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Ku kituna para mitra supados tong yangkolong teng kana waktos. Mangga dikawitan wae urang maoskeun deui kalajengan siwareng dina seri katilu. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, harita Kisentanu kalayan tanaga jero jeung siap ngagunakeun elmu tapak genterna, siap bade palugon jeung siwareng anu geus aya di hareupeunana. Siwareng bari nyadaran Kisentanu kiwari geus pinuh tanagi, janten manehna rada ngahaja rek nahan heula keur ngabaca cara renghak usikna. Rupina Kisentanu teu bisa dianggap enteng. Pantes para jawara di lembur bubus teh pada taluk. Gunemna siwareng dina hate. Bari panona awas jeung waspada. Harita antawis wareng jeung Kisentanu silih ngajaga jarak bari ngalengkah. Kisentanu ngawalan kunodongkeun peureupna ka beuheung siwareng. Nanging siwareng rikat inggat bari nakis peureub Kisentanu harita. Wareng, taraga dewek tu bisa disarwakeun jeung nu sejen. Ngarasa meureun bieu kumaneh. Kisentanu nyombongkeun maneh para mitra. Dumeh ningal siwareng anu geus kabaca rada ngadebeg dumeh sakadar nakis peureub manehna. Jurus naon eta teh? Dugi saukur peureupna katampel kuat ngadebeg kana jantung ieu teh. Pamikieu kuring kudu waspada deui. Kisentanu jogol dening nyatana para mitra, bari terus ngarontok ka siwareng. Dume siwareng ge kongsi kadedeg bari ragrag nanggel kana batu cadas. Kang Wareng. Linggar wati melang ningal siwareng ragrag beunang kadedeg kuleungeun kencana Kisentanu. Nanging siwareng hudang deui. Leungeunna ngusikeun jurus keur sakadar mulihkeun deui ka nyerina. Harita siwareng nyerang deui ka Kisentanu kalayan serangan anu langkung rapet jeung nyedek. Kisentanu harita ku beungisna ngahantemkeun leungeun kencana ka arah wareng. Nanging wareng inggat janten tenggelan ngeuna kana batu. Batu ge remuk ku diteunggeulna eta teh para mitra. Buar, dar. Ayo siwareng, maju terus. Kunaon make mundur ah? Kisentanu ngarasa menang jeung nganggep enteng ka siwareng dumeh dilayanan sakitu siwareng geus ripuh nandinganana. Ajian tapak genter
manehna boga ajian tapak genter nu disimpen dina leungeun kencana. Berarti kalmahanana aya di sabagian awak kencana atanapi katuhuna. Gunem si Wareng dina jero hate. Manehna geus nyaho ajian anu dipake ku Ki Sentanu nyaeta tapak genter anu disimpen dina tanagi kenca. Sabab katingal harita Ki Sentanu terus nyodorkeun bagian awak kencana wae dina nyerang ka si Wareng. Saibaratna nyumputkeun bagian awak anu katuhuna para mitra. Pami kitu awak katuhu anu kudu kukuring serang. Dume ajian tapak genter bakal sirna mun bagian katuhuna aya nu kapisah tina awakna. Ocapna deui si Wareng bari usik. Nyiasatan keur ngala bagian katuhu nyaeta salaku bagian anu lemah na Ki Sentanu. Ki Sentanu oge harita terus miringkeun awakna bari taki-taki keur ngayonan musuh. Si Wareng nyecer kana cara usik balikna Ki Sentanu para mitra. Ki Sentanu rada hariwang. Dume si Wareng malah terus ngarah ka awak katuhu manehna. Dugi dina lengkah anu teu kabaca ku Ki Sentanu, si Wareng meunangkeun leungeunna katuhu Ki Sentanu. Lajeng dipilin dugi ka pateuh harita. Ki Sentanu ngajerit alatan leungeun katuhuna pateuh. Rumah sakiwari geus asa surut kakuatanana. Ki Sentanu aya waktos keur ngamanpaatkeun sesa tanagi anu masih nyesa pikeun nyiasatan si Wareng supados nyangka yen manehna masih kuat keneh. Hei Wareng, teu gampang keur ngelehkeun dewek. Ayo maju terus ya teh. Kocapna Ki Sentanu anu harita leungeun katuhuna ngarasa nyeri dumeh ku pateuh janten teu bisa dipake keur ngangkat jeung usik. Aneh, padahal anu katuhuna geus cacat. Nanging masih kiat keneh ieu teh. Ki Sentanu terus nyerang. Ku geus teu puguh arah. Si Wareng karek nyadar dina nakis. Ngarasa lain kiwari mah teu abot sapertos tadina. Janten manehna yakin Ki Sentanu saukur nyiasatan ka manehna supados disangka kuat nu padahal ajian tapak genter mulai ilang tina dirina. Akhirna si Wareng bisa neungeul jeung ngahantem igana Ki Sentanu ku peureupna para mitra. Cekuk. Ki Sentanu harita eleh ngagolepak di luhur batu dugi ka ngantunkeun. Dicabakna ku si Wareng urat beuheungna Ki Sentanu. Anjeunna bade mastikeun kana maotna Ki Sentanu harita. Alhamdulillah. Kang Wareng. Linggarwati nyampeurkeun si Wareng. Harita ge si Wareng duduaan jeung Linggarwati muru kaluar gua. Teu disangka jagat isukeh geus tumiba para mitra. Harita Linggarwati di bawahna bari lumpat hiber ngajorelat ngaliwatan ka unggal tangkal keur muru balik ka pamukiman. Para mitra kaum dangu, dumeh kiwari Linggarwati geus kasalametkeun, jeung oge lembur wuwus ge geus bebas tina cara pangawasana katelengesanana Ki Sentanu jeung balad-baladna. Ki Lurah Sanjaya oge ngahaturkeun nuhun ka si Wareng dina harita. Nu mawi hartosna lembur wuwus
geus bisa ngajalankeun deui cara masyarakatna anu tenang jeung ngajalankeun aturan anu geus ditetepkeun mungguhing keadilan sakuduna keur masyarakat di dinya. Den Wareng, janten ayeuna bade ka mana deui? Dumeh geus ngaberesan deui kana tatanan lembur Wubus anu geus merdeka dina cara kawasaan Ki Sentanu jeung balad-baladna. Tarosna Ki Lurah Sanjaya ka si Wareng harita. Panginten kuring bade neraskeun lalampahan Ki Lurah bade ka arah Balingbir. Sapertos pancen anu kukuring tampi tipun rama. Panginten kuring kedah muru ka Desa Ginting heula. Aya nu kedah kukuring tepungan di dinya. Walerna si Wareng ka Ki Lurah Sanjaya. Linggarwati jeung si Kacung anu terang harita si Wareng bade pamitan janten sedih. Kalengitan si Wareng salaku jagoan anu geus numpeskeun Ki Sentanu jeung para balad-baladna. Dupi kinten-kinten Kang Wareng bakal aya deui waktos keur nyempetkeun ngalongok ka lembur Wubus Kang ka hareupna. Tarosna Linggarwati ka si Wareng. Teu langkung Nyai. Jeung teu pasti oge. Dupi kumaha engke. Nu mawi kiwari akang nuju ngutamikeun heula kabebasan keur masyarakat taneuh kaler tina cara kalabaya anu geus banget nyieun rakyat pada kata langsara alatan kasarakahanana dina niat pade ngawasaan taneuh kaler. Nu kiwari masih digeugeuh jeung dijaga ku Raja Balingbir nyaeta Prabu Pranala. Kocapna si Wareng ka Linggarwati. Harita Ki Lurah jeung Linggarwati oge ngertos kusanjana istuning si Wareng mangrupikeun kasatria anu pageuh panceg dina ngemban pancen anu ditampina. Nanging Ki Lurah, upami kersa kuring bade ngajak si Kacung kangge maturan lalampahan kuring nu mawi supados aya batur anu nyarengan kuring ki. Kocap si Wareng harita ka Ki Lurah Sanjaya. Anjeunna niat ngajak ka si Kacung dumeh ngarasa cocok jeung si Kacung keur ngabaturan manehna. Asik. Rupi kuring bakal milu bela keur karajaan taneuh kaler atuh. Bakal jadi pahlawan kuring teh. Dume ukur ngabaturan Den Wareng ge. Si Kacung ngerasa seneng. Dume kahayang ngiring bejuang. Bela kabeneran jeung si Wareng kalaksana. Kitu deui Ki Lurah. Nyata memang si Kacung teh budak pahatu anu geus dianggepna anak sorangan. Diajakna ku si Wareng pikeun maturan lalampahanana. Ngiring ku seneng. Hatena teu rempan sabab percaya ka si Wareng dina nyatana. Mangga Den, dupi si Kacung oge geus siap pikeun palugon ngiring jeung Den Wareng. Kahade Kacung jagi Den Wareng ulah ditinggal jeung ulah bangor dina ngumbarang engke. Kocapna Ki Lurah Sanjaya ka si Kacung harita. Atuh, tenang wae Ki Lurah. Salagi aya si Kacung, keamanan keur Den Wareng pasti kajamin. Si Kacung tembalna batiku senengna bisa ngiring jeung si Wareng. Nya dume sadayana geus beres jeung teu aya deui anu kedah ku si Wareng sang hareupan di lembur Wubus. Disarengan ku si Kacung si Wareng permios bade muru ka Desa Ginting para mitra. Pami kitu Ki Lurah oge Nyai Linggarwati sim kuring permios heula panginten. Sakedap Den Wareng, nu mawi kami jeung para wargi di lembur tos dibantos ku Den Wareng. Ku kituna kami ngahadiahkeun kandaraan kangge Den Wareng. Mangga diangge saukur pikeun kandaraan lalampahan Aden ka Desa Ginting. Nu mawi Desa Ginting cekap jauh mun kedah disusur ku mapa hungkul Den. Si Jegut, cobi bantun kudana ka dieu. Samohon Ki Lurah. Si Jegut salaku wargi anu memang oge kuling urusan kudana Ki Lurah harita mantun kuda hideung kaburuan para mitra. Den Wareng, angge wae mun paribasa tos nepi ka Desa Ginting, keun wae kuda ieu bade ka mana oge. Nu mawi ieu kuda pasti bakal balik deui sorangan ka dieu. Nami ieu kuda teh si Warok Den. Mangga Den Wareng angge sareng si Kacung kangge milampah kiwari ka Desa Ginting. Ocapna Ki Lurah harita. Si Wareng ge lajeng ku sono jeung si Kacung langsung naik kana kuda harita. Bari permios kuda disentregna ku si Wareng, Kacung naik di tukangna, si kuda lompat ku gagah muru ka arah Desa Ginting para mitra.
Mitra kaum dangu, dicarioskeun harita si Wareng jeung si Kacung kantos lebet ka leuweung Ginting. Mangrupi leuweung anu janten kakawasaan daerah Ginting di taneuh Kaler para mitra. Tujuan kiwari bade nepungan Kiai Ginting. Anu janten kasepuhan oge salaku kapercantenan Ki Kuwu Surawijaya dina hal nasehat jeung dakwah nyebarkeun Islam di desa Ginting. Nanging kiwari desa Ginting nuju teu aman. Dume gerakan kalabaya anu geus hasil nyebarkeun para baladna pikeun ngawasaan taneuh Kaler. Teu saeutik loba korban tina cara katelengesan jeung paksaan dina hal ngarampok, meres jeung sajabina. Salian ti kitu, gerakanana banget ngahalangna ka saha wae anu bade ngaruksak cara kalabaya ngawasaan taneuh Kaler. Teu mandang ka para pamimpin desa atanapi karajaan. Saha anu ngahalangan gerak manehna ditumpeskeun teu aya ampun. Nya kiwari dina kaayaan si Wareng keur nunggang kuda jeung si Kacung, ngadadak ti sisi kenca aya jamparing anu ngablesat tepat ngarah kana ti koro si Wareng. Sabab pangrungun si Wareng awas, janten harita si Kacung diangkatna bari ngajurelat ngajleng nangkep ka tatangkalan lajeng curut turun deui ka taneuh. Grebeg. Aduh Den, meuni reas. Kocap si Kacung sedengkeun kuda geus malik arah sorangan muru ka arah wuwus deui para mitra. Kade Cung, aya nu keur ngarahkeun jamparing ka urang. Kocap si Wareng. Panonna ngareret ka sakuriling. Sedengkeun Kacung papringisan kasieun dume harita jamparing teh melesat deui ka arahna. Ciu, cep. Sada jamparing anu harita pada nancep ka tatangkalan. Nyumput ah. Hiji jelema nyerang ku pedangna. Si Wareng rikat nakis jeung ngarahkeun peureup ngeuna kana igana dugi ka mental eta jelema teh lajeng ngajurelat ngajleng ka tatangkalan micen salasa. Teu lami datang deui ti arah tukang bari nendang kana tonggong si Wareng. Nya si Wareng ge atur rada kadorong nanging ngerikat malik awak bari ngarahkeun usik suku jeung jujungkiran ngoconan jurus kanu nyerangna. Si musuh beunang kadedeg ku dampal si Wareng ngeuna kadana para mitra. Sadar dedegan si Wareng teh karasa ampeg dugi nyesekkeun kana napasna. Tur ngajleng eta jelema teh ngajurelat hiber deui micin langkah keur ngahindar ti si Wareng. Aduh, hebat Den. Tadi mun masih aya keneh, padahal masih sakeun we atuh. Keur kuring hiji mah. Itu Cung hiji deui Cung. Aduh, ampun Den, ampun. Kuring mah reuy. Kocap si Kacung bari murungkut nutupan raraina ku leungeunna dumeh kasienan disingsieunan si Wareng harita. Wah, ngomong we, gede Cung. Giliran disingsieunan we, geus ampun. Oh, janten haden teh ngaheurean Kacung. Walah, cipluk. Geus Cung, urang lajengkeun deui lalampahan ka pamukiman Ginting. Nu mawi kuda mah geus kabur duka ka mana. Kocap si Wareng harita, numutkeun musuh geus teu aya deui, anjeunna bade ngalajengkeun mapah muru ka pamukiman di desa Ginting. Mun nepi ka pamukiman urang nyangan warung heula nya Den. Aduh, lapar ieu beuteung Kacung teh Den. Mane mah kadaharan wae anu diutamikeunana. Si Wareng bari ngaleos ti heula ka hareup. Si Kacung ngudag bari rada ngingkig para mitra. Den, antosana tuh Den Wareng. Aduh, ulah ditinggal Kacung Den.
Para mitra kaum dangu, di antawi satengah jalan bade nepi ka pamukiman, ngadadak si Waring dijegal deui ku 3 jelema. Anu teu sanes manehna masih garombolan anu tadi kongsi ngablesatkeun jamparing ka manehna. Hei, Kisanak, gerak-geran ke langkah Andika. Serahkeun kabeh barang bawaan jeung duit ka kami, mun hayang salamet. Ya dewek, Suragading, anu ngawasan garombolan di leuweung ginting ieu. Kocapna Suragading, salaku gegeden oge anu katugasan mimpin garombolan di leuweung ginting para mitra. Den Marek, garombolan eta teh Den. Geus nyaho cung. Hei, ngomong naon sia teh? Cucunguk, buntreng di tukang. Sok kira serahkeun barang bawaan kabeh ka dieu. Sentak sangorna Suragading harita ka si Waring jeung si Kacung. Ayo, urang buktikeun. Saanu hayang salamet ki Waring. Marane atanapi kami di dieu. Kocapna si Waring, harita Suragading ngarasa teu tarima para mitra, lajeng mesatkeun pedang tina warangkana anu bade nyerang ka si Waring harita. Neng nong para mitra. Dongengna kabujeng neng nong. Nya urang lajengkeun wae engke dina seri ka-4 nya. Sakitu anu tiasa kapihatur dina ayana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.